Yang konten kalah ka hadaharan cecenet ya. Buruk ha. Oke guys. Kita akan mencari Naon eta teh euy? cecenet guys. Ningali Makanan yang sangat unik sekali. Langsung dihap. Ya guys, kali ini kita akan review makanan langka karena ini berumur 1000 tahun ya guys. Ini edan gitu. Asak nanu kumaha? Eta koneng tah. Eta nomor urang teh sarasa. Ini guys. Iya nu matak baheula maseakeun si Pregi jeung si Odong teh gara-gara cecenetnya heuh. Langsung hap. Perebut. Matangnya gini. Perebut cecenet. Bodak ayeuna mah moal apa nu kieu tuh tinggal dibuka teh tuh. Buruk. Lihat. Ini tuh tandanya sudah mateng ya guys. Mantap, lihat nih dimakan nih. Manis sekali rasanya kayak stroberi. Mantapnya. Jadi cecenet ini tumbuhan liar yang suka tumbuh di mana saja. Ini asalkan tuh ada lenca pasti ada cecenet. Ieu teh khasiatna teh jangan naon wae teh. Khasiatna teh jang Buat kuat. menetralkan sperma biar bagus, biar pencernaan bagus. Ame kental gitu itu. Kental gitu. Kemana we ngobrol? Bener sih Tapi yang pasti ini makanan yang unik dan susah untuk dicari ya guys. Nu pogona mah ubar hayang nya. Lapar heuh. Mantap. Loba euy lur tuh. Saking kulobana maruragan cecenet tuh rasaknya euy. Amun si Pregi jeung si Amon mah ya teh di paborowan ieu teh moal teu metak gerelut ya. Denden ya, baheula gerelut gara-gara cecenet teh jeung maneh dua. Aing mah hayang markisa euy. Markisa. Iya ge anakna. Minah markisa. Tampi. Pahang lila namanya. Nah. Ya anjing. Pahang bos. Mukbang ya. Mukbang cecenet langsung dina tangkana ini loba teh udah leneng satena kieu Mas ya. Gitu guys. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke